Aduh, nutup warung oge. Ai mana ah? Biasana ngopi wayak kieu mah. Wah, bener keur ngopi. Bray, keur naon deh? Bray. Kada ngopi. Kebeneran rek curhat orang teh. Surat naon mana juga nu betul we. Iya mah aslina ya. Urang tehnya ya geus jadi YouTuber, geus jadi TikToker. Ayeuna ngeureueuh jadi Facebooker. Pokona urang teh jadi kontener. Tapi can FYP wae. Nah hanya karir urang teh masih kena gelap gulita. Lah. Terus ayana kumaha iman we? Pokona nya urang mah hayang bersinar terang karir teh ciga artis-artis. Anjing. Gampang gitu mah. Cetek anjing. Aslina, Bray, kumaha cing sok kumaha? Jaan atuh urang lah. Nah, gampang. Di warung orang boga buah lama 40-an. Nah, isuk kemana beli? Kela. Naon hubunganna karir jeung meuli bohlam? Heuh, meh karir ente bersinar terang. Ya terus eta bohlam ku urang dikumahakeun? Eta mah bebas. Erek direnos, erek diteuy buleud-buleud, eta mah komodinya. Kana si dengekeun ka Bukit Parus balik aing mending oge.